sakedeung deui Amerika nyerang ka urang lain lalagaan kok kiai nyaho Masya Allah ku bararodo ahli sunnah wal jamaah di Indonesia ieu nu keur dipergunjingkeun di internasional lain nasional internasional kadanya ku Indonesia ya ahli sunnah wal jamaah di Indonesia anu berlabel NU keur dimasalahkeun di Indonesia kekuatanana luar biasa di Amerika dimasalahkeun di Inggris dimasalahkeun di Jerman dimasalahkeun di Prancis dimasalahkeun sebab ahli sunnah wal jamaah mun geus perang tanpa neuleuh ka sisi ka dieu perang lillahi ta'ala kuat jasa tas sunni teh matak Amerika tuannya nah wahabikeun heula deuleu Arab diwahabikeun mah epes meer mantak tuh ke Indonesia dibentuk didanaan ku Arab didanaan ku Syiah wahabikeun Indonesia membuatlah partai PKS meleg Wahabi aing ngomong lain lalagaan ye besi aya nu PKS pencet di dia ya pencet kiai mengening anak kula budget potokna pencet besi pajar bohong dengekeun ye Amerika teh kos kitu tah masuk melalui birokrasi